Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Nih, orang dia di sekolah berang teh. Lah, mau sekolah berang teh jam 9, jam 10, emang jam 1 siang, gerak. Capek deh. Hai Jasmine. Ada jeng si Isa kasih pesen kencang? Enggak, tadi isuk. Nih, nah karek tadi isuk pesennya atau merenling lang kayak datang teh Jasmine. Dali lagi malah vika 3 tahun atau kamu teh nih paling get 3 poe. Jadinya sabar weh. Lain riwa kamu teh Jasmine, tapi kan iya barang teh spesial gitu. Jadi mau ngeliatin di jalan bisa rusak seperti itu. Nyawa atuh nih kamu teh mau rusak deh teman barang pecah belah bareng lagi. Iya kan bisa atuh Jasmine, bisi. Bisi mah berat kamu teh Neng. Eta mah bisa atuh Jasmine menyi. Jadi Neng kudu udahan sepadaha ieu teh. Yang full 1000 aja. Nah jadi nambahan ieu teh. Perasaan kemarin cek kamu ukur iyo 30.000. 26.000 malah. Iya kan tokonya diganti atuh Neng, soalnya kemarin mah tokonya ratingnya jelek, bintang 1 semuanya. Oh begitu. Jangan atuh. Ya. Men kamu udah ada duitnya ini Neng. Pasti kamu maunya, ya mah tina kutang mamah kamu. Sok sembarangan ari kamu eta mah duitna halalnya. Nah, lamun duit anu ieu mah nyokotin harapan bantal. Dasar masih panjang lengan. Terus lamun anu eta menang mau? Anu ieu menang neon atuh. Lamun anu eta mah menang mere. Soalnya kemarin bapak Neng ngirim deui duitnya ho. Loba pisan. Sakumaha cing loba teh? Nya teuing sih sakumaha loba nama, tapi cik si mama intina mah loba gitu cenah. Terus Neng dibere 50.000 eta teh jang bakal hari ini. Oh begitu. Terus Jasmine, kamu apa tuh? Henteu. Ih, menikah atau maka dipotong. Neng can angges ngomongna. Yaudah tuh maaf, sok lanjut. Jadinya Jasmine, si kursi kerajaan teh udah dihancurkan, udah diratakan dengan tanah. Seperti itu. Ini hajing dihancurkan segala nih, lebar. Terus pun eta dihancurkan, nanti kita ngecece di mana? Nya tetep we anggar di dinya Jasmine. Soalnya eta teh dihancurkan terus dijen taman kerajaan seperti itu. Terus aya bangku jang piknikna. Nih, geuleuh da segala kerajaan, taman kerajaan. Nih rujit. Ya bae we kumaha Neng. Lain bae kamu tapi bosan nih KBW kerajaan, kursi kerajaan, taman kerajaan. Coba ganti sama yang lebih kreatif kayak taman makam pahlawan gitu biar lebih pahlawan. Mending sararion teh Jasmine taman makam pahlawan, geus galus taman kerajaan. Kan Neng princess jadi harus taman kerajaan. Princess lah, princess naon kamu? Princess Oleho. Henteu nya Neng mah teu Oleho. Naon kawas kitu? Itu si Ica, cuekan si Ica Neng. Nah, jeung dicuekan segala ieu teh Jasmine. Ya kan dek dibere kado si Ica teh jadi cuekan heula be. Aya dramaan gitu. Cuekan. Oh, oke. Nah, si Ica teh ngalawat hungkul. Teu ngomong, teu naon gerak. Teuing perasaan kita anu dek nyuekeun deh. Tapi nah kita anu dicuekeun ya. Baterena beyak bareng mata kita oge. Ayo Jasmine orang berangkat weh. Nah iya teh jeung jalan kadinya kamu. Ya kan kita kerjakan si Ica atau Jasmine. Makanya nitna bareng. Kan keur nyuekeun carita lage. Oh bener. Hayo ini tinggal geus berangkieu kabur sore hayo. Hayo tuh let's go. Dihitung-hitung mah duit teh kurang euy. Kumaha atunya? Maknya mau jadi nyen taman eta requestan Bapak si Neng. Bae mangke dewe nyen taman mah teu pati penting. Penting mah nonton utaran ini mah. Ama Neng aya henteu nya. Punten ama Neng. Aya henteu ya teh. Mak nya. Aya di dia Bunda. We dia we ya. Siap. Ama Neng mak nya. Keren yo. Biasa Bunda ikut nonton si utaran si Demi Dewa. Ngan enaon eta Bunda ka dieu? Yo Neng, Bunda teh udah kemarin sama koneng eta. Mak nya. Yo. Nuhun Bunda.
dalam rangka naon ieu merah nasi koneng? Ya biasa we mama neng ya teh versi bunang jadi bunda teh sama koneng maknya. Banyak teh si ayah ulang tahun bunda nyawa koneng teh sing horeng teh gara-gara Persib ieu. Dasar imah di Persib aing. Alah nih si ayah mah teh kudu dikitu-kitu yo teu penting kana Persib nu aing banyak. Heeh bunda kumaha bunda we eta mah lah bebas sok we atur-atur sorangan deges gedenya. Anu mah neng geus bae lemari deui geuning maknya. Lemari anu mana ibuna? Da mah geus heubeul mana ge tuh. Kacana geus peupus. Ari ieu naon atuh mah neng? Ada lain lemari? Eta mah lain lemari atuh buna, kulkas eta mah. Maknya kulkas eta mah neng. Beli gede-gede teuing. Jeung bunda ge gedean kana kulkas ya tuh. Gede kana kulkas maknya. Meni sok ngaleuwih bunda eta teh. Maknya mah kejung ngaleuwih ari mah neng. Bener ya mah gede kulkasna. Tuh, bunda ge jigana asup ya mah kada maknya, bae entong bunda asup ka dieu teh. Betul. Mantap tuh bunda meni jiga berak we nya eta teh. Maknya, yang geus atuh bae aya entong mah bunda balik we. Nya sok we atuh bunda edek balik maju. Piring mah engke kumaha maneh dianterkeun di kumaha heula. Maknya. Tadi bunda teh menang eta asup ka dieu mah maneh. Curahna we hungkul. Menang tuh. Teu meunang. Kumaha si bunda mah nya? Cukur balik ka ditu Yang geus atuh ari kitu maknya, bunda bolong halanya. Hayo jug meni juga bolon pisannya si bunda aing. Hari kamari aya acara naonnya di imah Bu Erna. Nah ibu haji tadi ajakan ieu teh. Mun ulahnya mah neng, udah teh ngasaan kitu asupan kulkas. Maknya bae juga di kutub utara kitu tiris. Sombong pisan, pedit pisan. Bunda. Bu Haji. Naon? Guys, naon bunda bieu ti imah neng. Geus eta Bu Haji bunda teh geus marasa koneng ka mama neng maknya. Nah ieu teh ukur mah neng hungkul anu diberena bunda. Ari ibu haji teh dibere ieu. Maknya ibu haji hayang ieu teh. Teu ibu haji mah teu hayang. Tapi da lamun dibere mah moal nolak ibu haji ge. Ngomong atuh Bu Haji hayang mah maknya kalau ditu ka dieu. Sungan satu kubuna wadaan heula nya sok konengnya maknya. Har, kela tuh bunda tawa ka indit ieu. Anu ndeu atuh Bu Haji ieu teh? Ari kamari di imah Bu Erna aya acara naon? Kamari iraha ya teh Bu Haji? Eta Sabtu kamari cek si es teh cenah aya acara di imah Bu Erna. Ngaborong es teh eta Bu Erna aya acara naon ieu? Kumaha nya? Ngomong tanya ka Bu Haji kamari aya arisan. Maknya sok ku anggarnya aya geus ditanya sok cicing teh. Buna? Maknya arisan Bu Haji? Har. Nah aya arisan teh teu ngajak-ngajak ka Ibu Haji ieu teh. Nya teh atuh teu apal Bu Haji. Tanyakan ka Mama Neng soalna Mama Neng itu ketuana maknya. Oh kitu eta teh. Urang kontrol ieu Mama Neng tuman pisan maknya Bu Haji ngamuk mah kudu dikunci pantau bisa kali Bu Haji maknya. Punten Mama Neng. Mangga. Nih dek naon di hiji deui Ali Mama Neng, naon ieu teh maksudna? Maksud naon ieu teh Bu Haji? Maksudna naon ieu teh Mama Neng? Ngayakeun arisan tapi Ibu Haji teu diajak. Naon eta teh maksudna? Oh, eta. Lain hungkul ieu. Jawab ieu teh pertanyaan ti Ibu Haji. Meni teu sopan Ibu Haji tadi jawab kana hungkul. Jangan naon dijawab. Ibu Haji geus apal jawabanna kumaha teh? Henteu Ibu Haji mah teu apal naon jawabanna Mama Neng. Coba atuh jelaskeun ya ka Ibu Haji. Haji Nunung. Meni haroream aing mah ngajelaskeun oge. Sok lawah hoream ari Mama Neng. Sok buru jelaskeun ya. Tong lawah hoream. Kieu we lah enak Bu Haji, sok. Mama Neng dak nanya ka Ibu Haji. Ari Ibu Haji lamun arisana meunang paneuri daek henteu? Har, nya mung atuh Mama Neng. Ibu Haji mah kudu pangheulana kudu nomor wahid. Pan Ibu Haji mah orang kaya ieu. Manya orang kaya di tukang. Tuh pan. Sok lamun misalkan Ibu Haji pangheulana menang, terus arisan selanjutnya teh diayakeun di imah Bu Haji nya. Ibu Haji daek teu? Meni haloream teuing ngampihan jelema miskin. Kadon ngotor-ngotoran imah engkena teh hoream mung Ibu Haji mah. Tuh, pan eta geus jelas alasanna nah Ibu Haji teh teu dibawaan arisan. Tuh, Ibu Haji ge apal sorangan pan. Naon tah? Aing meni teu paham-paham Ibu Haji. Ya.
Ibu Haji ayeuna ini kasih Buna weh. Soalnya cek si Buna Ibu Haji tong dibawaan teh. Coba kasih Buna tanyakeun lah. Nah Ibu Haji teh dibawaan. Har, anu bener ya teh Mama Neng. Cenah cek si Buna Mama Neng anu ngelahkeun Ibu Haji teu meunang teh miluan eta arisan. Naon Ibu Haji ngomong lawan teu parugu. Si Buna lain Mama Neng nu ngulahkeun mah. Yeuh dekeun. Samemeh ibu-ibu di arisan teh si Buna mah geus miluan di ditu jeung si Bicucun. Ibu Haji aya teh dibawaan. Henteu pan. Berarti si Buna ieu mah. Har, tebalik pisan eta si Buna kudu diontrok ieu mah si Buna teh Mama Neng ah. Heueuh ka ditu ontrok jug lah meuni dek naon di dieu ge kada ngeganggu batur keur nonton. Jug ontrok. Tebalik pisan nyanggeus atuh ari kitu mah Ibu Haji ngontrok si Buna heula nya. Nganaon ieu? Mamari. Lain atuh eta mah Bu Haji kulkas. Manya ya lomari kawas kitu ieu. Kulkas sombong ari Mama Neng, kulkas kieu patut ka dipamer-pamer di jero imah. Har itu saha anu pamer bener lagi. Ngomong we atuh ieu kepanasan mah. Kekoangan yang beki dipanasan deui. Aing jelema burung. Tebalik pisan ya si Buna, bisa-bisana bohong ka Ibu Haji ya. Bunda, aya henteu Bunda. Tuh kan, Bu Haji ka dia, maknya meuni ieu mah Bunda kudu nyumpul. Buna, keluar Buna. Sok buru keluar. Tebalik pisan aya mana Buna? Buna, ada keluar moal atau ada didobrak ku Ibu Haji ieu. Meni tebalik pisan Ibu Haji teh dibawa arisan. Buna. Rasa kumaha ya kan? Maknya Bunda sieun. Buna. Keluar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek naon mana ya? Dedek minta sumbangan. Kata siapa ini saya minta sedekah? Suka sembarangan Ibu ya. Saya mah ini tuh jualan. Jualan tisu sok Ibu mau. Nah, ari mana teu gablak pipikiran entah kumaha jelema keur emosi ditawaran tisu meni belagu ari tangan teh mana? Tisunya murah aja ini cuma 50.000 satu. Kumaha? 50.000 hiji eta teh. Henteu salah ieu maneh. Ya entah tuh Ibu sok diborong ini semuanya ada 6 biji sok nggak apa-apa 500 ribuan aja sok dibeli. Har, ari maneh cager henteu ieu teh. Ya cager atuh Ibu, matak saya jualan ge ini teh saya teh cager ya. Sok dibeli. Moal Ibu Haji mah moal meuli. Juk kali tuh ini tong sok ganggu jelema nu keur emosi lah. Jadi murah, terbalik pisan maneh. Loh, kok saya diusir ini? Saya lagi jualan ini mencari nafkah. Kamu diusir saya ya? Dasar kamu ini bukan manusia. Naon sok? Lamun Ibu Haji lain manusia, naon sok? Sok ngomong sia. Sok naon buru omongkeun. Buru omongkeun. Kamu ini iblis? Ieu mah jelema kurang ajar sih maneh. Ari kamu kunaon sih Ica menit tadi teh cicing wae ditanya gitu nggak jawab iya menit so cantik pisan kau mah Ica ditutup mulutnya nih juga anu boga hunku emas wae ngomong atuh kamu teh lain cicing wae menit naon sih iya ngomong kamu teh lain cuek wae tadi teh menit cuek bebek cicing wae kan kun lagi nanya si Jasmine anu nyuekeun kamu teh dan sebaliknya nih si Neng pohon lah maaf. Suatu Ica kamu teh ngomong mending cicing wae kita tadi teh. Apa? Ica meni bau kieu meni bau belerang mah Ica. Kamu teh gosok gini teh. Henteu Neng, soalna jika Ica teh potong. Jadi teh nikah. Meni bau pisan Ica ini bau cubuk. Perasaan aku mau tersikat gitu sebau ieu deh. Meni bau. Soalnya kemarin Ica teh makan jengkol. Jadi kieu bauna bawa malabek buat spiteng. Enggak sih Ica kamu mah tau ngomong mending bau kieu. Iya mending tutup deh mulutnya bau. Sok tutup. Ada tadi ditutup ngomong gara enak Ica ngomong tadi ditutupan mulai serba salah. Lain serba salah Ica kamu tuh tapi serba bau mah mending tutup Ya udah atuh iya tapi Ica meni jahil mana mah kadang ngajakeun geus nyoba belerang. Tuh men dia. Oh. Jasmine Kita ada tadi teh. Suka mang. Beli bete ya. Kamu nanti tiap-tiap. Tuh men dia.